Heh, kemana sih manukna? Dijualnya? Dijual modar tuh dikubur. Belegug. Tah gitu kurang wawasan teh. Belegug naon ya teh? Waka di ruang atuh pan manuk mahal eta teh. Ari geus manuk modar kumakeun atuh rek digoreng. Ya, lamun dibawa ke urang mah masih kena bisa hirup tah manuk teh. Nya gitu. Nya heueuh, belet teuing main ruang wae. Emang di kumaha? Eta ningan manuk maneh oge lamun paeh kurang usapan sok hirup deui. Beda deui teh mah kontol teh. Reka mana? Emak ieu ngajual manuk, Mak. Mana manukna sia teh? Emaknya kumaha teh katingali. Tahu ku aing teh ketinggali. Udah memang aku manukan emang. Yes, Mang Bule. naon? Adi teh bade tumaros. Kumaha naon? Kalau atuh mun disosorongot kitu. Rek naon? Abi teh ngimpi rag-rag bulu mata. Pertanda naonnya? Oh, eta teh aya nu rindu teh nih. Aduh, sahanya? Ari ngimpi cangcut merosot naon tah? Tah, mun eta mah pelepas rindu Cerni. Ah, sia mah botak anu kitu wae. Udah baki aing teh kumaha jelema. Yang Naon? iraha dinyarek daek dikawin ku urang atuh da urang teu puguh. Heuh atuh yang da urang teh bararingung juga salaki. Urang mah lain naon euy asa teu ngeunaheun kitu tah. Nyang cuek we aya di dinya dikawin mung. Ah, kembae tong dipikiran penting mengeunah we atuh. Halus. Kumaha numpuk, seseuh numpuk. Kakak salingkus jadi dia. Naon ari bapak keur bisnisnya? Mahal teuing sakitu motor teh. Mahal. Mau jadi Oh, kan sok tuleukeun Kang. Jadi we teh jadi meunang Dayang. gede teh. Ngaganggu wae batu keur bisnis teh. Hai, gue goblong. Puas ya kapanggih deui ku pamajikanana, bobogohan deui. Heueuh mah euy. Puas ya aing mah. Terus kumaha atuh? Pamajikan mana nyarekan teu? Dawa mah, henteu nyarekan ka aing mah. Ah, teu percaya sia mah. Bener, Mak. Pemajikan orang ngadon sesujudan ka aing mah dodongkoan. Dodongkoan kumaha? Sieuneuun ku maneh bule. Lain, Mak. Nenangan aing di kolong ngeranyak. Goblok sia aing. Balik. Anjing. Punten nenek, punten. Soal jalan. Neng. Si goblok sugan teh ngagubug naon nih. Goblok, botak. Atulah sia mah. Le, Naon? urang teh randa lain, parawan lain le. Emang kumaha kitu? Heueuh meuni eueuh nu nyamperkeun. Ti. Mane mah ibarat nu dagang kerewedan di pasar, Ti. Nah kumaha kitu? Nggarantung teu payu-payu goblok. Iya betul. Aing disaluakeun jeung daging pasar. Ti, Euy, aya mana can kawin-kawin? acan le. Gerak kawin teh sia teh. Nya kumaha urang we atuh le. Lain kumaha urang, Ti. Tuh, tinggalikeun si Ujang, Ti. Leutik keneh geus kawin. Nah ari maneh apal si Toyib? Nya apal atuh, Ti? Tuh tingali si Toyib. Ngurakeunna geus maot. Nah ari sia geus kolot can modar-modar. Anjing goblok. Lain geus modar. Mas, di mana, Mak? Tos ti hawu, tos ngahaneutkeun sangu le. Oh. Mak, Naon? ningali banget masa glowing kieu mah euy. Perawatan le, perawatan. Oh, perawatan kumaha maksudna? Operasi plastik Waduh, hebat euy. Plastik ke badut. Di mana ada operasi plastik ke, Mak? luar negeri. Di luar negeri. Tapi kade, Mak, Naon? lamun banget geus ada operasi plastik, ulah deket hawu, ulah deket seuneu, Mak. Kayak banget mah ngaleh. Ah, sia, coba teh ngomong goblok. Fi, Naon? ayeuna mah geus jadi jelema beunghar mah. Kuat ka sombong anjing, senal kecapit goblok. Sombong kumaha? Mana bukti aing? Mah teh enak mah cenah cek tetangga geus gede hulu, Mak.
Gede hulu pelebah manana. Kamari gering eta masukkeun helm kan sirahna ugal-ugil kitu. Heuh, helm budak, Le. Oh, lembut. Ini tuh aja. Coba ngomong mana wae ngomong teh. Dasar. Teu tayang surga aing. Aduh anjing. Tuh, Nyai tinggalikeun. Pal calon pisalakieun manu kitu. Ngora kene geus bisa ngabangun. Ayo tuh marah Sok deketan. Kan? Aduh, nuju ngabangun. Nuhun. Kumaha kitu? Nya alit keneh mitos tiasa ngabangun, meni resep. Iya mah sakieu mah pangalitna bisa nama apartemen abi mah. Oloh, Nuhun. itu pangalitna sakieu. Pangalitna ieu mah cek haur geus gede kanang monyet kirang ieu mah. Oh, sok di mana wae ngabangun teh atuh. Di mana we nu sempat abi mah. Tah, Nyai Asa kersa we. deketan bisa lakiun eta teh nu kitu teh. Oh gitu mah. Oh, mah pisusaheun kena teh eta teh nu kitu teh. Da abi mah. Resep jang ujang mah motekar nya. Men. Kakak ngobrol jeung Bikang itu aduk beak satu kumaha. Ari aing sudah teh anjing palasana, Bos. Si goreng tukang aduk. Nyai montong sia. Aduh sah. Bu, bapak jemput tulanya. Cici ngarep nyemput ka mana? Ada ibu itu bang keliling. Kan bapak sabulan nganggur. Ah, di pikiran teuing, da geus lunas. Lunas. Kan bapak sabol, tara mere duit. Teh. Da mang. Aduh, kumaha teh? Bade nyanak deui mah. Ah, moal kan si bapak lagi nuju nganggur. Oh, kos jeung saha wae atuh masalah mah ya. Tenang, atuh jeung ieu mah. Nya. Kos. Abi ngeureling heula. Anya sangat Enggak. Bu, nah teu nagih. Panu kamar gitu dibayaran. Ah, da si Ae mah tara hitungan. Aduh. Dibayar kunaon pamajikan aing? Kan aing tara mere duit. Buah dibayar ku apem euy. Cilaka ini. Halo, botak. Asia di mana? Rek naon maneh? Jeung nelpon aing segala. Itu anak aing reuneuh sia teh. Nya alus atuh, berarti anak mate subur. Lain subur-subur sia maneh teh kudu tanggung jawab. Awas aku aing mah lamun kabur. Telat atuh. Aing di luar negeri mah euy. Aduh, aing mah boga incu jadah atuh meureun aing lalaki mah kabur teh. Mak, itu jelema teh ngarurujit we ka pikiran wae. Lain ngarurujit eta mah ti orokna loba ting di tigrig, di kembrag jadi kikituan. Ting beunang urat sarap, ting beunang urat kuno.